Awak teh asa tegarenah kieu, beuteung ngagenutan, awak ngagedean. Tapi da karudet kieu teh kurang. Tapi ningali awak asa beuki gede. Baju ge sarareg tika ngaletikan. Kaluman tapi na boga awak ieu mah. Sing ngaletikan deui kumaha. Nih, rek ka mana? Pak, eta rek ka warung ka hareup meuli Mama Lemon eta keur naon di dinya? Gue teh keur mikiran hidup sorangan, ka dieu heula atuh urang ngobrol heula. Ih, meuni parupa pisan rek ka warung teh. Rek ngobrol naon atuh? Heueuh, dede awak teh asa beuki kieu, katinggalina kumaha sih? Heueuh nya Dek, awak asa ngabadagan, beuteung asa ngagedutan. Keur hamilin Dek. Rek hamil kumaha salahina oge jauh, berora bisa hamil. Eta we atuh katempona asa genut, lemak lain. Tapi mun hamil karasa meureun nyiramna, ieu mah teu pirage barang dahar, tapi meniti ka kieu. Ade sia dada lemak maneh mah pagawean ge nyeblak wae. Heueuh nyata teuing matak ieu di pikiran oge, da karudet mah teu kurang. Yeuh Dek, bisi lemak, aya nu rek meuli Mama Lemon ka hareup. Naon urusanana lemak jeung Mama Lemon? Ari maneh osok hukum bahtara di imah. Ya oso atuh emang kumaha gitu. Keupan lain Mama Lemon teh jangan ngalengitkeun lemak. Emang kumaha carana ngalengitkeun lemak dina awak? Heuh maneh mandina make sabun Mama Lemon, ulah make sabun mandi. Oh, dasar koplak emang da urang piring. Adegan di balik layar. Action. Awak teh asa kieu, beuteung Action. padahal karudet teu kurang. Nah gitu. Action. Action. Tapi da karudet mah teu kurang. Tapi ningali awak asa ngagedean. Tika Action. Tapi da karudet mah teu kurang. Tapi ningali awak asa ngagedean. Baju ge. Action. Tapi mun hamil mah karasa meureun nyiramna. Tapi ieu mah teu pira barang deg. Action. Terus kumaha carana ngaleungitkeun lemak dina awak? Heuh maneh mandina make sabun Mama Lemon, ulah make sabun mandi. Action. Yeuh Dek, bisi. Terus kumaha carana ngaleungitkeun lemak dina awak? Heuh maneh mandina make sabun Mama Lemon, ulah make sabun mandi. Action.